Jan, motor udah dorong. Mogok mang. Banyak mogok. Buku tak apa orang kunaon ieu mogok motor. Banyak tak apa pan motor mana? Tah, ini rek nanya ka Amang. Amang berobat ka dokter anu ditanyana pasienna apa nu nganteurna. Satu pasena. Tah kitu urang geus saukur nganteur ieu mah. Tanya we ka motorna. Mal balik ngobrol jeung siapa mal kamu bawa gelo lah. Bantuan ieu. Dorong we ku siap. Pan aing mah lain suster anu sok dorong pasien. Kena wae motor teh. Oli geus diganti, aki geus diganti. Busi anyar ieu, wae kena wae. Ya. Panyokeun ieu kunci busi. Wae kemarin. Ya. Atuh ieu mah kunci 16 pian dan kunci busi. Nyaho pian jata kunci 16. Itu kudu dibejaan deui ku bapak. Pian mah geus nyaho. Lain ieu kunci busi. Atuh ieu mah kunci 16 ieu mah. Coba tuh ya tukerkeun. Kunci busi. Anu mana, Pak? Tah ieu kunci ye pian ada nu situ ya. Tah ieu kunci motor. Ya mah. Pengen nyaho ieu kunci motor. Ieu kunci ye, namun ieu busi. Tah was ieu arana kunci busi tah. Tah ieu tah busi arana tah. Kauna tah busi. Untuk sia tah sikat. Puput teuy. Pusat nih kawan kieu yang aing ngadorong motor. Bang, panirikin motor ada pae motor asap capek aing nggak dorong motor. Kayak kedeng ya, aing kagok setik deui ya. Tinggal doang lah sakedeung. Yang kopat tuh tah sia tah gawean sorangan itu sabar mah. Biasa ora tuh heuh paling udah bonah sakedeung. Si Pian ka mana, Mang? Gini sorangan wae. Aya di tukang keur ieu nyikat huntu. Buset dah. Saya pakai sikat kawat ya. Mang, amun teu pake ikat kawat mah bersih. Si alabatan debu sakitu mah. Ieu kumaha baramitina ieu Jan? Pugu tadi tas itu main bal, Mang. Pas dihirupan langsung terhirup bae eta teh. Loh, ieu mah kudu diganti ieu mah Jan. Naonna? Motorna. Sebentar lagi kan. Oke, enggak kenapa. Kang, beli tanggeula ah. Soalnya can hirup ieu dah ieu motor nih can kapangi penyakitna ya. Naon nya penyakitna ya? Poe geus dicek kabeh oge anggar keneh wae nya. Pak, amang-amang eta mah ruweg, Pak. Ruweg kunaon? Itu kopi Bapak Bareal. Bener pian. Itu Ih, gelingan. Oh, bener si Jani. Angger we kalakuan teh kos baheula teh masuk baru bajani sakeun buk-bukna tuh aing. An cengeng we masih kieu.
Pak, kadela Pak. Naon? Tinggal di Nah, Pak. kerengan. Pil apa ini? Tinggal di bensinan. Oh, geningan. Mau lihat tuh siap ya? Tuh duit nanti nyokot tuh itu tuh kaleng tuh. Gini siapa mau beng sih Dian? Pada depan motor amang. Itu kumaha lu anak. Semborkeun bensina, alungkeun korekna, pan serorokan hurung. Goblok atuh si Ayang. Asa ke motor aing. Yang hari haka naik sasar kongsi aja nih. Angin motor ke situ. Oh, gini yang bang mesin ngumpul. Ya. Ya Pak. Atau kurang jadi sakio mah. Nanti bang bensin ngumpul aya sasana 3.000 tah. Ayo itu siapa pion anu aing kot beak. Burung ke siap.